Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa, terpandai sareng simkuring pun Angel, nubaris ngadudikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda di televisi Kamumat pamirsa. Awan TV edisi Kamis, Kaping 18 Oktober 2023. Saja kasanggakeun warta utama kebakaran di Pasar Sukaramai, Pekanbaru Riau. Kebakaran lumangsung di Pasar Sukaramai, Pekanbaru Riau, Salasa sore 8 Desember tahun 2018. Kejadian ieu nyen panik sakabeh padagang tarekan nyelamatkan barang daganganna. Sena anu gede ngabelem sakabeh kios jeung toko padagang di lantai dasar. Petugas kebakaran dijieun kal kabur maraman sena nu kitu gedena lantaran kabujung ku haseup hideung di sekitaran tempat kejadian. Pikeun maraman sena, petugas kebakaran ngusahakeun ku jalan ngaliwat tembok rohangan nu geus kabelem di lantai dasar. Panyebab kebakaran masih keneh ditaluntik ku Polresta Pekanbaru. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dikecapkeun dugi ka dieu. Simkuring Angelika, saja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.